Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng wilujeng tepang deui di acara dongeng matuh pang beberah manah. Abdi di dieu bade midangkeun ceres nyambung anu judulna Cerik Batin Nu Nagih Pati karangan Bapak Nasuha Mupis. Ayeuna parantos dogi ka episode 4. Tapi saat asana kana dongengnya nuhunkeun matosanana ku cara subscribe channel abdi sareng biasa loncengna ditakolnya sapados muncul pemberitahuanana di notifikasi. Sareng pilih aya anu bade ngiringan fotona dipajangnya sapertos nu aya di gambar gitu. Kantun lebet banyak di nomor WA di 0819 0535 4249. Mangga urang dangukeun deui dongengna. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Wanci sore manjing kana waktu asar. Kaayaan di Pondopo Kecamatan Wanaraja tos karumpul puluhan mahasiswa. Sing horeng nuju aya acara penyerahan atanapi serah terima mahasiswa anu bade ditugaskeun ka wilayah pelosok nu masih aya di wilayahna Kabupaten Cilacap. Sora ngaguruhna mahasiswa anu sakitu lobana ngeundeurkeun kaayaan tempat didinya. Kadenge sora sukabungahna sapalih mahasiswa sarehning kabagian tugas di wilayah anu masih kaasup rame jeung padat penduduk. Kadenge deui sora mahasiswa nu lain anu roman wajahna siga anu susah sarehning ditempatkeun di wilayah pelosok anu jauh tina karamean kota bari ayana lumayan jauh pisan di pendopo kecamatan kadang di pagunungan. Hal ieu memang sesuai jeung kaputusan ti kampus nu teu bisa diganggu gugat. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Di antara mahasiswa nu katingalina keur protes dumeh katugaskeun di wilayah pelosok pisan. Aya opatan nu keur ting rariung siga nu lungse ambek teu bisa ditolak kaputusan ti kampus. Kadenge di antara nu opat aya nu nyarita kapada baturna logat Jawa da asli ti daerah Semarang. Pik, aku merasa kok kampus Sunda adil yo. Kita kok ditempatkan di gunung. Waduh, payah bener. Cek eta mahasiswa nu katelahna Pujiono. Sobatna sok nelahna Yono. Paksa tesok disebutna Yono. Iya no, padahal aku tadi sudah protes ke dosen lapangan, tapi nihil hasilnya ya. Mau berkata apa lagi kita? Keputusannya begitu. Tembal saurang deui nu tadi diajak ngomong ku Pujiono ngaranna Taufik. Mahasiswa Fakultas Hukum nu asalna ti wilayah Ciamis. Ari nu duaan deui ting harulang. Siga aya nu dipikiran. Red Taufik ngereret ka sobatna nu ti tadi siga nu keur bingung. Pok nyarita. Ari nya naha ngahulang bae euy. Bet siga nu bingung kitu Nas. Tanya Taufik ka sobatna nu ngaranna Anas. Mahasiswa jurusan tarbiyah ngan sakosan jeung Taufik. Anas asalna ti Jawa Barat kene di daerah Cibingbin. Masih caketnya Cibingbin jeung Kuningan mah.
rada humandear Anas cerita pakai bahasa Sunda ka Taufik. Ngan Pujiono jeung baturna hiji deui ngadengekeun sanajan teu ngarti naon anu keur diomongkeunana. Kieu pik wing tadi ngobrolnya jeung urang dieu. Ari lembur Cilonggong jauh teu ti dieu. Satengah teu percaya eta jalma. Nu ditanya ku uing ngajawab, cenah jauh ka Cida euy. Nya sekitar 50 kilometeran ti dieu teh. Jaba jalanna ruksak. Ngalewatan leuweung jeung deui lembur singkur pisan euy. Jawab Anas dari pisan. Ngomong ngopotok we. Nas, aku kurang ngerti. Pujiono siga nu bingung. Lah, dah heueuh ari jaber mah. Anas rada seri leutik. Semurada ngeheureyan ka Pujiono, tapi langsung nyarita make bahasa nu Pujiono bisa kepaham. Begini Mas Pujiono, desa yang akan kita tempati nanti saat KKN, desanya jauh sekali dari sini, ada 50 kilometernya. Jalannya rusak, melewati hutan, sawah dan ladang. Lokasinya di pegunungan banget. Pegonono, cek Anas bari siri. Najan hate mah keur rarudet, pedah ditempatkeun di lembur singkur, di lembur Cilanggong teh. Ngadengi keterangan Anas, Pujiono langsung ngahulang. Teuing naon nu keur dipikiranana. Nu jelas mah Pujiono langsung ngarahuh panjang. Waduh. Terus gimana iki sikap kita, maksudnya langkah kita ini? Gini no. Tadi aku tanya ke dosen lapangan. Kalau merasa keberatan, boleh mengusulkan untuk tidak mengikuti KKN tahun ini. KKN-nya tahun depan saja. Otomatis perkuliahan kita juga jadi diperpanjang. Taufik nerangkeun ka Pujiono nuker unggut-unggutan ngadengekeun omongan Taufik baturna. Waduh, kalau tahun depan kapan kita lulusnya? Aku kan pengen cepet-cepet nikah. Cek Pujiono bari nyengir. Kalau menurut saya mah, mau tidak mau kita terima aja keputusan dari kampus. Anas milu nimbrung deui dina obrolan. Ari maneh kumaha tok becicing bae tita tadi? Anas nanya ka Jito. Tita tadi cicing bae ngadengekeun baturna ngalobrol. Nyari cek saya mah damal di kumaha deui atuh. Susuganan aya pengalaman anyar lah. Hitung-hitungan dengan pengalaman gitu maksud saya teh. Tembal Jito kakarak kadenge obrolna. Pok nyarita deui make bahasa Indonesia. Meh kapaham ku Pujiono baturna. Mas Puji, Mas Topik, Mas Anas. Kalau menurut saya mah sudahlah, kita terima aja apa yang ditugaskan dari kampus. Siapa tahu ada hikmahnya bagi kita. Cek Jito dari pisan. Bukan begitu atuh to. Maksud uing mah, kok ari anu lain ditempatkan di lokasi yang masih ramai, sedangkan kita ditempatkan di gunung pelosok jauh, tidak ada sinyal pula. Kita tetap harus minta kebijakan khusus dari kampus. Cek Anas panjang lebar nyarita ka baturna nu tiluan. Bahasana dihaja campuran, kadang pakai bahasa Sunda, kadang pakai bahasa Indonesia. Dan memang Anas mah biasa anak itu.
para wargi anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. Keur gunter ngobrol rentang-rentang aya lalaki tengah tubuh ngadeukeutan kanu keur ngariung nyaeta Anas jeung pada baturna. Sing horeng si mana horeng eta lalaki teh dosen pembimbing lapangan nu namina Pak Sudirja. Pak Sudirja langsung uluk salam kana opatan saparantos milu ngariung jeung riungan Anas sabaraha kanca. Bagaimana? Sudah siap berangkat Taufik, Anas, Jito, dan Pujiono? Tanya Pak Sudirja kan opatan. Ditanya kitu ku dosen, nu opatan ting baretem. Ngan teu lila. Anas nanya ka dosenna. Mohon maaf Pak, apa keputusan ini tidak bisa diganggu gugat lagi? Sepertinya tidak bisa, Nas. Namun dalam hal ini kami dari pihak kampus tentunya akan memberikan nilai khusus dibanding dengan mahasiswa lainnya, jawab Pak Sudirja. Matana rutret ka mahasiswa nu opatan. Pak Sudirja neruskeun deui caritana. Ngasola para mitra sakedapnya ye nuju kopi. Ingat, sakedapnya ngasola ngaso. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Pak Sudirja neraskeun deui caritana. Jadi begini, kalau kalian sudah mantap dan menerima ditempatkan di sana, kami akan cari tukang ojek untuk berangkat ke sana. Kemudian Bapak sudah konfirmasi ke Bapak kepala desanya, juga kepala dusun di sana, agar langsung menyediakan tempat. Entah itu rumah, maksud saya, entah itu rumah kosong dan atau rumah huni, yang nantinya selama kegiatan KKN yang dijadwalkan selama 40 hari, kalian akan bertinggal di sana. Nah, untuk perjalanan, Bapak juga akan ikut bersama kalian. Besoknya, Bapak kembali ke sini untuk menyelesaikan. Tugas Bapak yang lain, kalian mengerti? Cek Pak Sudirja panjang lebar darya pisan. Ngadengi penjelasan ti dosena, pok Anas nyarita. Paham Pak dan mengerti Pak. Tapi yang kami tidak mengerti, kenapa hanya kami yang ditugasi di sana? Seolah-olah kami ini mahasiswa yang dibuang. Teman-teman yang lain mah enak atuh Pak. Lokasinya dekat dengan keramaian. Kalau ada apa-apa, ya tinggal menghubungi yang lain. Sementara kami, aduh Pak, sinyalnya saja tidak ada. Mau beli keperluan sehari-hari pun susah karena jauh. Itu yang kami rasa berat di hati Pak. Tapi kalau sudah jadi keputusan kampus, apa daya, kami menerimanya mau tidak mau. Pak Sudirja ngadengi omongan Anas nu tatag jeung darya pisan, siga nu protes ngan ukur mesem. Pok jarita bari numpangkeun pananganana kana tak-tak Anas. Memeh nyarita seuri heula
umbang kagugu ku Anas muridna. Jadi begini, akan Bapak terangkan lagi agar kalian menyadari dan benar-benar memahami. Mungkin kalian lupa, apa sih salah satu janji mahasiswa? Pengabdian masyarakat kan? Pak Sudirja Rutret ka opat mahasiswa anu keur ngarluk tungkul. Anjeunna mah tetap tenang jeung taliti pisan dina masihan wejangan ka muridna. Pak Sudirja nuluykeun penjelasanana. Dan untuk pembagian tugas serta lokasi yang akan ditempatkan, pihak kampus mengadakan pilihan acak. Sementara undian kalau dalam permainan atau dalam sebuah arisan, kami tidak menunjuk, memilih, dan memilah. Dalam hal ini, kedepannya selama kegiatan berjalan, kami akan mengadakan penilaian. Tentunya bagi kalian. Kami juga mengambil kebijakan, salah satunya ada nilai plus dan tugas-tugas yang kalian jalani tidak sama dengan mahasiswa lain. Contoh, ketika mahasiswa yang berada di sini, maka kalian itu tidak harus langsung melapor. Hal ini kami memaklumi jarak dan kondisi tempat yang seperti itu. Ya sudahlah Pak, insya Allah kami menerima. Kami akan coba, mudah-mudahan kami berhasil dan menemukan banyak ilmu selama kegiatan KKN berjalan. Taufik kakara nyarita nutita tadi ngabetem bae. Terus ngereret ka nutiluan, pek ngomong deui. Tos Nas, bismillah. Hayu atuh, hitung-hitung neangan pengalaman, keun wae lah. Pasti aya hikmahna. Urang opatan ditempatkeun di lokasi nu jauh, lokasi di pagunungan, bari jeung can apal kaayaan masyarakat di situ. Nya tuh teu nanaon, urang cuang lalakon weh heula. Engke mun teu betah, maksudna engke mun teu betah di ditu, mun masyarakatna kurang srek kana hate, urang cuang kabur bae. Kumaha? Cek Anas Jung Nangtung. Nya hayu persiapan, dicek di peralatan sing aya nu katinggalin. Oke Pak, teman-teman kita berangkat. Cek topik bari jeung nangtung. Cek topik bari jung nangtung dituturkeun kepada baturna. Ngaso heula para mitra kaum dangu, ngaso heula sakedapnya. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. Pak Sudirja bungahan pisan ari ningali mahasiswa kitu mah. Bari ngahadekeun tasna, pok nyarita mere semangat. Baik, yuk kita langsung menunggu di dekat rumahnya Pak RT. Biar Pak RT yang akan mencari ojeknya. Kalian tenang saja. Untuk kalian berempat tidak harus membayar ongkos. Sudah kami anggarkan. Dan untuk kalian nanti akan diberi sembako dari kampus serta uang jajan buat bekal di sana. Tuh kan, belum juga kita berangkat, kami sudah memberikan nilai lebih buat kalian. Cek Pak Sudirja, bari nyarengeh siri leutik ningali mahasiswana jadi semangat deui. Malah jitu mah setengah luncat bungah da
selama di ditu kebutuhan sapopoe ditanggung pihak kampus, sementara mahasiswa anu liana mah biaya masing-masing. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. Geus tarapi sagalana bari jeung geus siap ojek nu rek nganterkeun ka opat mahasiswa KKN teh oge Pak Sudirja nu bade ngajabkeun nepi ka tempat eta telak tarumpak kana ojek masing-masing. Sadayana 5 motor nu bade ngajugjug ka lembur Cilanggong. Lir ibarat iring-iringan motor nu keur pawai bari dijajabkeun ku rasa penasaran masing-masing. Nah sia kumaha saanyana lembur Cilanggong teh? Naha wargana gampang akrab? Naha di ditu masyarakatna balageur? Naha kumaha? Pertanyaan-pertanyaan nu ngagenduk dina hate ka opat mahasiswa hampir sarua saperti kitu. Para mitra kaum dangu anu sami-sami ngadengkeun ieu dongeng. 5 motor ngulonkeun mapai-mapai jalan desa. Sorak knalpot nu ting dorodot maklum motor trail, motor nu sok dipake jasa ojek ku masyarakat urang dinya. Jalan geus mulai ngebul, maklum usum ketiga geus mulai datang. Ngan teu dipalire kanu keur ngajugjug ka lembur Cilanggong mah. Malah Anas mah ngajak ngobrol ka si mamang tukang ojek, malar teu kesal di jalana. Awalna pake bahasa Indonesia, disangkana mah lain urang Sunda. Masih jauh Pak perjalanan ke sana, cek Anas sorana rada tarik daker ngabonceng dina motor. Wah, jauh sekali Mas, paling karena 2 jam lagi Mas, cek si tukang ojek bari tetep panonna mah mencrong ka hareup merhatikeun jalan nu tos mulai rada nanjak bari jeung aspalna tos rusak. Bapak kok seperti Sunda, cek Anas siga nu teu nyambung kana jawaban tukang ojek. Terus tukang ojek teh nyarita deui. Orang sini mah Sunda Mas, walau masuknya ke wilayah Jawa, tapi memang Sundanya Sunda kasar, bukan seperti Sundanya Jawa Baratan. Oh, nya. Tembal Anas ngajawab pertanyaan tukang ojek. Mas dari mana? Tukang ojek nanya ke Anas. Asal Kuningan Pak. Abdi oge Sunda, cek Anas asa boga batur. Oh, sabaraha hari Mas KKN di daerah ieu teh? Tukang ojek nanya deui. Ayeuna mah make bahasa Sunda. Sanggeus apaleun Anas teh asli orang Sunda Jawa Barat. Anas ngajawab bari menerkeun tasna hampir lepas. 40 hari Kang, mudah-mudahan lancarnya. Mohon amin. Waktosna abujang saet. Insya Allah ke anjing disambung denya episode kalimanya. Sareng hatur nuhun anu tos ngupingkeun ieu carita sok sanaos rada nyariosna boga euge. Jadi hangan hapuntennya anu jadi ajar da ieu mah. Mangga hatur nuhunnya di akhiran kubillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapunya pekat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun mangga per mios.